Sampurasun wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anuka 11 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Yeni ti Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Yeni ngahaturkeun rew nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon. Mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anuka 11na. Kumaha salajengna, parsamakna, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Jorelat jeleng hiuk su leungeun Jakalodra harita nyaleber rek matuk babatok si Dahlan jeung si Asep. Lak harita duana ngakilek plos-plos. Patukan jurus caladi teh nyamos ngahakan angin. Hiat huut. Si Dahlan nu ngakilek ka kenca harita males narajang ku tenggelan pereup anu diarahkeun kana dada Jakalodra. Set, tapi Jakalodra gancang nyingcat. Kituna teh bari matukeun leungeunna kana pigeulangan leungeun si Dahlan. Huut. Untung si Dahlan rikat ngagunakeun leungeun kenca keur nepak patukan Jakalodra. Hiuplak, kiat. Keur kitu si Asep narajang digigir. Ajulan peureupna diarahkeun pisan kana puhuk kelek lawan. Parokaya Jakalodra ngagentak ka tukang. Plos. Ajulan si Asep ukur ngajul angin. Tungtung nama ger we. Tarung jadi ragot deui. Ayeuna mah si Dahlan jeung si Asep teu gagabah dina nyang hareupan lawan. Sabab maranehna geus ngarti yen budak ngora anu keur disang hareupanana teh saurang anu henteu bisa dilalaworakeun. Jakalodra oge sarua mahena kudu waspada, kudu naker kakuatanana
sebab musuh nami banda ilmu anu lumayan luhur. Jeleng harita Jakalodra luncat ngajaul ka luhur. Geus kitu Nyi Rorot kahandap bari ngagerakeun deui pamatuk leungeunna ngarah kana sira Si Dahlan. Atuh kapaksa Si Dahlan mapag serangan lawan ku sapasang leungeunna. Hiu plak plak kedugdeus darideg bro. Si Dahlan ngedalik deug laju nambruk kabanting ku tanaga Jakalodra anu lumayan kuat. Jeleg Jakalodra napakeun sukuna luhur lemah. Keur kitu sarenteng si Asep randeg nyerenteng bari ngahembatkeun leungeun ka tuhuna rek ngahanca kana carehan. Tapi Jakalodra gancang mapag ku patukan leungeun jurus caladina. Hiupek paglak geus bangkieung. Si Asep ngabangkieung ka gigir. Jakalodra teu mikeun kasempatan. Nalika si Asep keur ngabangkieung keneh, gancang ngagunakeun sepakan sukuna. Hiu cakuk walah seruk. Si Asep randeg nepi ka nyuksruk kana lemah. Tapi barang jeung kitu harita serangan ngadadak datang ti Si Dahlan anu geus cengkat teh tadi. Hiu beuk aduh. Ayeuna mah pangeuleuh Si Dahlan keuna kana puhu leungeun Jakalodra. Bangkieung. Jakalodra ngabangkieung bari sumengir nahan ka nyeri. Hiu. Si Dahlan rek mindo deui ku tenggeulan anu diarahkeun kana puhu ceulina. Tapi Jakalodra sadar kana datangna bahaya. Gancang luncat. Maksudna rek nyingkahan panarajang Si Dahlan. Tapi apes. Harita si Asep anu tadi nyuksruk geus siap matakeun sukuna rek nyapu suku Jakalodra. Atuh seak beksat. Alah. Keuna pisan kana memuncangan Jakalodra. Solontot. Jakalodra teu bisa ngadalikeun dirina, ngagubrag maring lemah. Nempo musuhna nambru, jeleng. Si Dahlan loncat. Maksudna arek nincak awak Jakalodra. Hiu. Tapi gorentel. Jakalodra gancang ngagorentelkeun awakna, nyingkahan tejekan suku lawan. Gorentel jelegedeg. Harita langsung Jakalodra pancuh nangtung deui. Si Dahlan jeung si Asep katempo harita geus ngabadega pada ngawangun jurus deui. Aduh, Sep. Ayeuna waktuna euy. Urang gunakeun ilmu pamungkas euy. Tetela. Lingas oge ye mangkluk satepak deui aduh. Cek Si Dahlan bari renghap ranjung tanda capek. Siap lah ayo. Tembal si Asep. Serepet. Dua nanasing serepet pada ngalugas bedogna masing-masing. Manis sing kurilap katojo ku sinar panon poe matak silau kana panon. Hehe. Gerap papatkeun. Campe modal sia budak bau jaring au. Oh, sagedeng deui sia. Dicacak diracak ku bedog aing sajuring. Cek Si Dahlan ngahau. Jakalodra teu nembalan. Gancang museurkeun kakuatanana arek matak jurus anu ka-10 nyaeta jurus tapak dewa anu mangrupa jurus peperenian anu kakara kiwari rek digunakeun. Secet hut Jakalodra macukeun kuda-kuda sapasang sukuna waweg siga nu ngakar kana lemah. Geus kitu sapasang leungeunna ditadahkeun ka langit. Katempo leungeun anu ditadahkeun ka langit teh mending ngageleter. Geus kitu corela jeleng Jakalodra loncat narajang anu diarah Si Dahlan heula. Si Dahlan anu geus sayaga bari nyekel bedog andalanana harita gancang mapag serangan lawan ku sabetan bedogna. Hiu hiu ceras. Sabetan bedog Si Dahlan nyacar pisan kana sakujur awak Jakalodra anu keur narajang.
Tapi aneh, sabetan bedog si Dahlan teh lir ibarat nyabetan cai, ongkoh kena kana sasaran tapi musuh teu nanaon. Sedangkan panarajang Jakalodra harita merekpok meh jika hujan silantang teu katahan ngahujanan awak si Dahlan. Yuk plaplak geduk deus celebet cucu tok dak jeruk cekung deus ulah ubah. Si Dahlan ngoceak bari jerjug cengkang. Antukna si Dahlan ngacengkang teu kuateun diperpek ku tapak dewana Jakalodra. Curelat hiu. Harita si Asep luncat narajang bari ngahumbatkeun bedogna ceras. Harita bedog si Asep ngabubat babit jika nyabetan cai. Awak Jakalodra memang jika cai dikadek teh ngadon ngeplos. Barang jeung kitu Jakalodra malik narajang ka si Asep. Kudua kali tenggelan karena dada jeung angen cukup si Asep ngajengkang. Yuk plaplak geduk deus beuk cekuk deus alah. Si Asep ngoceak jengkang. Awakna ngajengkang ngakedebut maring lemah. Nempo dua lawanan geus teu daya gancang Jakalodra ngalempeskeun kakuatanana. Geus kitu narik napas jero sabaraha kali. Moal bisa hudang deui sia menang 22 peuting mah deuleu. Keun pae antep moal aya nu nulungan. Tapi bakal cager sorangan ieu da. Aya we cucuk rurungkang teh. Padahal lamun di jalan lancar teh nu ngajak tarung mah. Meureunnan geus di saminggu kamari aing teh nepi ka lembur aing. Dasar kudu kieu meureun caritana. Keurentes Jakalodra. Geus kitu mah leos. Jakalodra ngaleos leumpang rek nuluykeun deui lalampahanana anu sering katundana. Para wargi sadayana. Harita Jakalodra lumampah ti lembur Sadomas muru ka lembur Sangkan Urip nyorang sabaraha lembur ngaliwatan kebon sawah pasir jeung mentasan walungan. Sanggeus aya kana 2 poe na lumampah akhirna lengkah Jakalodra jog anjog oge ka lembur anu ditujuna. Berkah taya deui hahalang harita Jakalodra geus nepi ka sisi lembur Sangkan Urip. Bari dina kayan wanci geus meh reup-reupan. Panon poe geus mulang ka alak paul nyasakeun hibar layung anu karisa eutik. Kalong jeung lalai geus rabeng pating gaya bag haliber parabot tarmetu. Cihcir gaang cari cangkas geus reang saruka bunga mapaesan wanci peuting anu bari sumanding. Aduh, alhamdulillah. Tungtungna aing bisa laksana napakeun deui suku dina taneuh kalahiran aing. Lembur matuh Banjar Karang Panglayungan, lembur anu dipika cinta ku diri aing. Kabeneran deui wayah kieu nepina. Sabab lamun wanci kieu di imah pasti geus kararumpul keluarga aing. Ceuk Jakalodra bari reg lengkahna ngarandag heula. Sakedeung deui lah daguan heula poek ngarah aing datangna ulah kanyawan ku sasaha. Lainna naon, tapi aing asa arera kieu ieu hate teh erek mulang ka lembur ari kanyawan ku batur mah. Jeung sigana moal aya nu waweuheun ka aing, moal aya nu nyangka aing teh anakna Bah Murtala. Sabab dinten teu ge aing geus lawas meh 11 taun aing ninggalkeun ieu lembur. Ti awit aing keur budak lemet, ayeuna aing geus gede kieu. Pasti bakal banu nyangka aing teh semah anu rek namu ka Bah Murtala. Ceuk Jakalodra deui bari ngajanteng nangtung.
Waktu harita terus maju, rep bleg. Akhirna kayan rep we poek bentang tacan aya nu ka tembok. Bulan oge masih nyumput di satu kangen mega. Akhirna koloyor, Cakalodra ngoloyor ngalengkah deui leumpang. Leumpangna mani sasalingkeran nyingkahan jajalanan sabab sanajan geus poek tapi kayan di lembur masih punten sanajan geus poek tapi masih keneh sieun pamprok jeung urang lembur. Anu akhirna lengkah Cakalodra nepi oge kaburuan hiji imah. Anu geus moal salah deui eta imah teh imahna Bahmur Tala nu jadi bapana. Atuh kalacat Cakalodra mancat kana teras. Geus kitu keketrok bari uruk salam. Sampurasun. Punten. Sora Cakalodra dibedaskeun ngarah langsung kadengeun ku jalma nu aya di jero imah. Kabeneran pisan di jero imah teh adina jeung indung bapana keur ngarariung. Atuh puguh we kebek salarea meuni ngararanjung kaget. Red Bahmur Tala ngareret ka Ambu Rati. Ari Winanda ngareret ka Sanjaya lanceukna. Saha eta euy? Wanci kieu ngadon nyema geuning. Ceuk Bahmur Tala. Jang odoy meureunan Abah rek nyamper ngaronda. Tembal Ambu Rati. Tanginas teuing atuh wanci kieu ngaronda. Karek oge wanci sarere budak ieu teh. Ceuk Bahmur Tala. Ah, lain si odoy barina oge bah. Sorana oge beda ieu mah. Ageman siga sora saurang jalma nu gagah bah. Ceuk Sanjaya. Di luar kadenge deui nu keketrok bari uruk salam. Winanda anu pirasatna rada seukeut ngarasakeun geteran dina hatena yen anu uluk salam teh lain sasaha. Sok sanajan mahena oge tacan bisa neguh saha nu uluk salam. Tapi Winanda gancang jung cengkat. Tuluy ngalengkah leumpang ngadeukeutan panto hareup. Ari anu sejena ukur caroloho bari melong ka hareup. Harita Winanda gep leungeunna nyekal kana daun panto. Tuluy panto teh dibuka lalaunan. Brai akhirna panto muka. Nalika panto muka sapada harita Winanda jeung Cakalodra colohok bari silih teuteut. Ieu teh Winanda. Kang Jaka? Gabrug atuh. Winanda ngarontok ngagabrug ka Cakalodra. Sanajan lawas teu panggih tapi saurang dulur pet ku hinis mah moal kalinglah. Akang sono ka hidep nyai. Aduh, geuning geus parawan deui nyai teh ieu geus badag ieu. Aduh, ieu bujur meuni demplon kieu ieu. Aduh. Ulah tarik teuing ieu meuni ngenyot dadah nyai. Ceuk Cakalodra bari ngusapan sira adina. Sami abdi oge sono ka Kang Jaka. Tembal Winanda bari nangkep pageuh ka lanceukna. Anu di jero harita siga nu kasima jajantung ngadak ratu bari pada mencrong ka Cakalodra anu dirangkul ku Winanda. Anu beungeutna kacangan ku cahaya dalung anu digantung di gigir. Cung Bahmur Tala mimiti cengkat disusul ku Sanjaya. Nu akhirna Ambu Rati oge milu cengkat siga nu rek ngabagiakeun kasema. Ari Winanda jeung Cakalodra harita geus silih lepaskeun rangkulanana. Winanda asup ka jero imah dituturkeun ku Cakalodra. Barang sup ka jero harita Cakalodra langsung loncat ka hareupeun Bahmur Tala. Tuluy ngagabrug ngarontok ka abahna. Abah, ieu abdi bah, Ceuk Cakalodra. Jaga, yuk hidup deh Cakalodra anak abah. Bener ya teh? Nya bah, ieu abdi Cakalodra bah.
Mbah Murtala jeung Jakalodra paungku-ungku bakat ku bunga cipanon oge nepi ka ngalem bere masihan pipi. Geus kitu Jakalodra ngalepaskeun rangkulan ti bapana tuluy ngagabrug ka indungna. Ambu, ieu abdi putra ambu. Jakalodra ambu. Cek Jakalodra. Ujang, anak ambu. Syukur atuh hidup geus mula. Ambu sono pisan kasih suja. Cek Ambu Rati baris segruk teh ceurik. Hatena kagagas dibarung ku bunga anu pohara. Sanggeus cukup ngarangkul indungna, satulina Jakalodra ngarangkul Sanjaya adina. Jaya, ieu akang sono ka Ujang Jang. Sami Kang, abdi oge sono ka akang. Hujan cimata bunga, cimata kabunga nu taya papadana. Atuh geus silih rangkul mah Jakalodra diajak diuk. Winanda hidang nyokot cai jeung susugu. Geus kitu mah ngobrol mani uplek namplokeun rasa kasonona. Jakalodra nyaritakeun lakon hirupna salila magurun 11 tahun di Tatar Kulon. Diselang ku cerita Mbah Murtala anu nyaritakeun kayan di lembur sangkan urip. Sanjaya jeung Ambu Rati sasakali ting celengkeung pada mairan caritaan. Winanda ngabandungan sakapeung tatanya. Pokona kayan di imah Mbah Murtala jadi rame. Para wargi sadayana gancangna carita caturkeun dina poe isukna di imah Mbah Murtala isuk-isuk geus pada ngarariung. Ayeuna mah kulawarga teh lengkep sabab anak Mbah Murtala satilu-tilu aya kabeh. Syukur urang masih bisa diparengkeun bisa kumpul ngariung deui. Abah mah kacida bagjana ieu teh. Kabagjahan anu taya babandinganana. Sabab urang teh bisa ngariung ngumpulung dina kayan awak urang oge walaras walagri taya kagurangan nanaon. Cek Mbah Murtala. Nya nikmat naon deui anu rek dibohongkeun ku urang teh atuh. Panen hasil kalayan mun cekil tani sugih mukti. Duit boga najan teu loba. Awak sehat jag-jag waringkas. Katurug-turug ayeuna urang bisa ngariung ngumpulung sakulawarga. Bagja kumanjangan, bagja anu kabina-bina ieu ambu mah. Cek Ambu Rati. Lima anana tuluy ngobrol deui meuni hoghag sagala diobrolkeun sagala dicaritakeun. Nya meunang 2 poe mah Jakalodra teu kaluar ti imah. Waktuna dibeakeun ku ngobrol jeung kulawarga. Hitung-hitung sosonongan. Dina poe nu katilu Jakalodra karek kaluar ti imah rek marangan Sanjaya anu rek ka sawah ngontrol kayaan di lande. Nya nalika marangan Sanjaya ka sawah saban tepung jeung urang lembur. Jakalodra solongkro ngajak sasalaman. Urang lembur loba nu kalinglap teu apal ka Jakalodra. Nya ku Sanjaya di bejaan yen eta teh lanceukna anu karek balik maguron ti Tatar Kulon. Urang lembur kabehana muji kana kasopanan jeung kagagahan Jakalodra. Sabab selain ti awakna nu jangkung jujul sembada katambah kurupa nu kaseh mata kalinglap. Uluh edat teh sing goreng anakna Mbah Murtala. Ayeuna geus jajak aja bebeuni gagah gieu bari kasep. Cek salah saurang urang pelemburan. Nya kasep pisan, nya kasep nya gagah, buukna panjang, otot kawat, tulang wajah, bulu betis keris, bulu kelek gobet. Aduh ieu otot meuni babaling bingan, aduh. Siga uing keur ngorai mah yo. Cek anu sejena. Ari Jakalodra tonggoy we leumpang nuturkeun adina.
sedang dina tak-takna katempo memanggul pacul. Dina cangkengna nyolai gereng bedog paragi ngalasulu. Ari di Banten loba awewe teh Kang euy. Cek Sanjaya ngajak ngobrol ka lanceukna. Nya loba atuh awewe mah. Piraku awewe. Tapi lamun di paguron guru akang mah nya awewe teh. Sebab murid Bah Murtado mah lalaki kabeh. Tembal Jakalodra. Tapi di Banten aya teu awewe nu geulis Kang. Cek Sanjaya tumanya deui. Nya loba atuh nu geulis mah di wadahan angguran. Di mana oge loba awewe geulis mah. Rek naon kitu ai nanyakeun we awewe nu geulis. Na di dieu eueuh kitu awewe nu geulis. Cek Jakalodra bari reet ngareret ka adina. Sanes kitu Kang. Di dieu mah keur hibur we ku nu geulis. Teu sirikna unggal poe guyur salalembur. Rasa jagat ngomongkeun anu geulis Kang. Cek Sanjaya. Oh, keur hibur nu geulis. Nah saha nu geulisna mun dihibur-hiburkeun kitu? Cek Jakalodra penasaran. Engke akang oge bakalan apal sorangan Kang. Jawab Sanjaya. Tuluy leok mengkolkeun lengkahna kabeh kenca. Ari Jakalodra nuturkeun we di tukang dibarung ku hate anu pinuh ku rasa kapanasaran. Geus kitu celek lengkah duanana nyorang tanjakan. Sanjaya jadi hoream ngomong lantaran napasna eungap dipake nanjakna. Akhirna sanggeus ngaliwatan tanjakan anu netek nepi deui kana kanu datar. Duanana terus leumpang muru kabeh wetan. Anu geus katingali aya pasawahan anu mayakpak. Nya di dinya pisan sawah Bah Murtala teh anu digolang ku Sanjaya. Kebat duanana leumpang muru ka saung. Sanggeus nepi ka saung terus bus duanana arasup ka jero eta saung. Kekei ayeuna mah asa beda saung teh asal laga kieu. Cek Jakalodra. Nya geus meunang ngahadehan teh Kang. Ngarah genah keur ngareureuh jeung aya keur nunda parabot. Paranti ngaliwat jeung naeur cai aya. Paranti nunda beasnya oge aya. Keur nunda baju oge sayagi Kang. Ngaran teu sagala mawa teuing ti imah ari geus disadiakeun di dieu mah Kang. Cek Sanjaya ngajelaskeun. Heueuh nya, heueuh ketang kudu kitu ngarah babari ka urangna. Cek Jakalodra bari tuluy gek diuk dina paluku. Ari Sanjaya sanggeus diuk teh ngadon deker we. Manehna arek naheur heula cai keur ngajieun cikopi. Gulana nyokot tina keler anu geus sadia. Gula akar meuni abroy pikabitaeun. Bruk diambrukeun kana gelas awi. Terus dipurulukan kopi hideung meuni seungit ka ambeuna. Opak gaplek sesa kamari dicokot tina pago. Ditunda di hareupeun Jakalodra. Hitung-hitung susuguna. Telila plak. Cai kadenge ngagolak. Lajujung diangkat. Terus dicicikeun kana gelas awi wulung. Menising buruk-buk sora cai anu ngaceos pacampur jeung kopi katut gula beureumna. Ayeuna mah urang ngopi heula we Kang lah. Nyalese we macul mah da hancana kari seutik deui ieu kari belebakeun Kang. Cek Sanjaya. Nya heueuh atuh kudu ngopi ngarah wanian, ngarah seger kana awak. Sebab ngopi make gula aren mah gula kawung. Mata ngalancarkeun getih cenah eta teh. Jeung anehna ya gula kawung mah ngan ayana di lembur urang wungkul. Nya ngan ayana di lembur urang wungkul. Di Banten mah geuning aya ge gula kalapa. Sok bisi anu butuh gula kawung tah dina karanjang aya. Sok na karanjang aya bareulian sok bareulian. Ceuk Jakalodra bari tuluy ceg kana gelas awi. Tuluy ditiupan heula. Manya Kang
di Banten eueuh kitu gula kawung Kang? Cek Sanjaya penasaran. Eueuh di Lembur Batur mah paling oge ayana gula bodas, gula watu, gula berem kawung atau aren geus langka, ge gula kalapa. Cek Jakalodra papata. Sanjaya unggut-unggutan. Geus kitu mah suruput kana Cikopi. Meni pereumbeun tak bangun anu nikmat nakaranan. Jakalodra oge nurutan ngaregot Cikopi. Panona meni meletet bakat ku nikmat. Sanggeus ngarasa cukup ngareureuhkeun kacapena bari ngopi, Sanjaya jeung Jakalodra tuluy kaluar ti saung. Bari pada ngajingjing pacul hiji sewang. Tuluy duanana laleumpang mapai-mapai galengan sawah nuju kabeh lebak. Arek nuluykeun deui hanca anu meunang ngahancaan Sanjaya basa mangkukna. Sanggeus nepi di lebak, tuluy sing harabek duanana maculan sawah sakotak sewang. Kirawanci pecat sawat, Sanjaya miheulaan eureun tina gawena. Terus nuju ka saung deui arek ngaliwat. Beas geus nyampak cai herang ngocor di pancuran gigireun saung. Atuh teu harese arek ngaliwat teh. Geus kitu mah Sanjaya terekel, naek meuli rekel ngalap teuy. Terus ngalapi sambaleun. Geus kitu peuteuy dibeuleum dina ruhai panas. Ari sambaleun ditumpangkeun dina luhur liwat dina kastrol. Teu poho pada beureum anu meunang mawa ti imah tadi. Harita dibeuleum. Atuh peperepetan seungitna awun-awunan. Tapi dina nalika kayan keur kitu. Na atuh ari ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.